Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama ila li Muhammad ibni Al-Hasan ibni Abdillah Syi'run. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidi huwal ilmul hadi ila sananil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Berapa bayat? Berapa hitung? Berapa? Hah? 5. Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Sakitu teh sampai. Ta'alam kalimat film. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Wa muta'allimun wa daka muta'allamun ta'allam. Kalimat fi'il amar. Ta'allam kudu ngaji anjeun atau ilmu anjeun. Belajarlah bahasa Indonesia. Ta'allam. Belajarlah ilmu agama. Fa innal ilma bahwa karena saknyana ilmu teh eta zainun papaes kagindingan li ahlihi ka ahlina alias ka anu boga ilmu. Ina amil naon ina teh? Ina teh amil naon? Amil tansibul isma tarfaul obat atina ina sok nganasabkeun kana isimna ngaropakeun kana khobarna. Mana isim ina? Lafad al ilma. Mana khobar lafad ina? Zainu. Belajar anjeun nuntut anjeun kana ilmu agama. Naon sababna? Kana sanyana ilmu itu ialah perhiasan atau kagindingan di ahlihi ka ahlina ka anu boga ilmuna. Jadi gindingnya lamun tah teh mah urang non boga ilmu nya jadi mapesan eta ilmu anu bogana gitu. Jadi non ngaran teh perhiasan zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun teu jadi di perhiasan. Fadlun oge eta ilmu teh ialah fadlun keutamaan. Wa inwanun jeung adalah ciri zainun wa fadlun wa inwanun
ya perhiasan papaes kagindingan kaunggulan oke nggak jadikeun ciri kana naon likullil mahamidi kana saban-saban perkara anu terpuji gitu. Wa kun mustafidan kula yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi pun kudu aya anjeun buktos anjeun eta ngalap faidah mustafidan timpain anu ngalap faidah anjeun teh kula yaumin dina setiap harina dina saban-saban poena ziyadatan kana tambah-tambah faidah tina naon minal ilmi tina ilmu gitu nya. Jadi ya siap kalam kun mustafidan kula yaumin ziyadatan minal ilmi jadilah ayalah anjeun ya setiap harina anu terus ngalap faidah ya kana nambahan tina eta faidah teh minal ilmi tina ilmu gitu. Jadi entong dilowongkeun tina eta poe anu eta poe teh teu dipake ngala ilmu maksudna gitu ugi we kitu nya ya eta poe sampai sapeting 24 jam teu pisan mun teh mah kun mustafidan kula yaumin ziyadatan minal ilmi rugi ya cek ayat Al-Qur'an ya wal asri lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri rugi ya gitu. Amun teh mah aya hiji poe henteu dipake sorogan hiji poe teu dipake mun teh mah urang teh kitu nya ngadares dina hiji pan ilmu rugi tina eta poe gitu. Tapi tina hiji poe kurang dipake hiji bab anu eta bab teh kitu nya diaji kurang terus komo mendiamalkeun kitu nya kan pahalana ge lebih besar daripada salat sunat 1000 rakaat tina hiji bab. Nah ilmu mah susun bidin namanya ilmu fardu ain bab muka sapina baca kurang teh bismillahirrahmanirrahim sejang ngapalkeun mutolaahnya Gusti abdi bade ngapalkeun nek diulang 11 kali mah ya endai mah alamatul bulugi salasun atawa arkanul islami khamsatun terus diulang-ulang gitu nya nepikeun ka wahidul bait liman isnai sabilan balikan deui ya. Arkanul islami terus bolak-balik gitu. Eta teh urang ngalap faidah nya. Ngalap faidah tina hijipan anu diaji ku urang atau anu dibaca ku urang. Gitu. Atuh samenit majikan moal rugi meureun nya. Tapi dah horeamnya. Hoream. Aya naon tah hoream tah. Kitu nya. Beja tagus laporan naon Gusti make hoream kieu padahal mah dan geus disorogkeun kitu nya. Geus apa ada asa geus apal teh padahal mah gara sok cek deui anjangan deui aslun we men teh mah furudul wudu'i sitatun al awalu aniyatu asani ghusl waji asalisu ghusl naon yadaini ila mirfaqain ghusl yadaini ma'al mirfaqaini terus warabi arabiu masku syai'in mina roksi al-khamisu ghusl yadaini mal ka'baini asadisu atartibu asa alasan mah geus apal geus apal ieu tong cukup urang geus apal ieu pan kun mustafidan kula yaumin ziyadatan minal ilmi ya sabab bisa jadi eta ilmu teh indit di urang ya kapahaman eta
dina hiji bab bisa wae ngeleungit ting ulin ka mana. Gitu pesawat kurang tadi urus gitu. Tadi urus kumaha itu dibaca gitu. Jadi anjangan bisa jadi non ngaran teh aclok nya eta ilmuna cokot di Gusti Allah gaduh. Lagi itu wakun mustafidan kul yamin ziyadatan minal ilmi. Terus kaduana wasbah fi buhuril fawaidi. Isbah teh ngojai. Prak ngojai anjeun. Fi buhuril fawaidi dina sagarana pirang-pirang faidah. Atau dina faidah anu diibaratkeun sagara. Jadi urang mentah teh mah urang ngapalkeun sarua jeung urang ngojai dina lautan sagara faidah gitu. Untungna gede nya kahiji urang semakin cekas nya kana ingetan kuningali mah nya ningali hurufna nya ningali urang tulisanana tinggal we panon kan kabeh beraksi sadayananya termasuk leungeun sampean. Jadi ulah aya kata urang ngalepaskeun kitab gitu. Atuh meureun paeh anggota badan urang teu aya interaksina kitu nya. Abong geuning geus katalala urang geus teu kudu lah make kitab geus di luar otak teh. Nya gaya-gaya wae. Eta teh sarua jeung ngaleungitkeun interaksinya. Sarua jeung cicing di non teu ancluk ngojai da geus nyaho teh aduh tiris ah ningalikeun bae hungkul kitu nya. Coba lamun ngojai mah kitu nya maksudna ngojai kumaha sok urang baca deui sok urang buka deui gitu. Jadi nu geus apal teh mungkin nambahan non ngaran teh daya ieu na daya kekuatan mungkin kalau bakal dibuka di tina eta hiji bab teh mang pirang-pirang non ngaran teh anu bercabang tidinya karena disebutna faidah nya. Mungkin tina awalna furudul wudu gitu. Tapi tina furudul wudu mungkin ku Gusti Allah nya ditambahan deui gitu. Nya tanpa terasa kan ulah nyapelekeun urang kana hiji bab atau hiji kitab nya sabab eta fungsina atawa disebutna resikona gede nya insan rima gede resikona bisa-bisa engke urang dilaknat kudu ngaranna ilmu nya cek ilmu aing kesudiah penting di dieu mah betah kitu nya neangan anu pokokna mah daek ngurus urang gitu. Kata si ilmu teh ini teh ti urang nya bebeja ka kusi abdi mah teh betah gitu nya udah ge urang teh dianjangan wae cek kunaon atuh make teu nganjangan wae teuing atuh eta da kapereumpunan kapereumpunan kunaon nya bisa wae ku dunya bisa wae ku awewe bisa wae ku ekonomi bisa wae ku panyakit jeung rupa lah loba rupana lahnya sehingga nepikeun ka jadi pegat nya mentakan kumaha resepna ilmu ka hiji jelema anu euteup di manehanana euteup ka manehanana walaupun kayaan misalkeun ananya rek dunya rek awewe rek pangkat rek naon sajabina nya tapi keukeuh henteu mantak jadi poho gitu nya teu mantak jadi poho di anjangan mah anjangan mengunjungi mah buka paling 5 menit paling ngopi gitu di nganjang unggul nganjang gitu nganjangnya pas urang dina blogger nganjangnya dibaca padahal geus dibaca urang teh tapi dibaca deui kita nambahan kan nambahan karena non ngaran teh kekuatan daya ilmu nak betah ka urang sabab aya pengurusan nya mencara ingwan teh mah
Tafaqqah fa innal fikha afdalu qaidin ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidi. Tafaqqah fil amali baik. Pilon Pilama sing ngarti atau maksudna tafaqqah dia mah kudu ngaji anjeun kana ilmu fikih. Belajar anjeun kana ilmu fikih ya timiti sapina taklif ya itu tentang parukunan persyaratannya, tentang parukunan fardu ain fikihnya anu ngatur aturan hukum syariat ya supaya aktif gitunya lahiriah urang ngabdi ka Allah nya ku aturan ilmu fikih ya, jadinya ho wajib, jadinya ho haram, jadinya ho batal. Eta teh kan ladang urang belajar tafaqqah nya. Tafaqqah teh belajar kana ilmu fikih. Kira-kira lamun teu ngaji fikih manehanana bakal apal haram moal, bakal apal wajib moal, sunah ge jigana teu apal. Kitu nya. Boroning pangkatna wajib ya gitu nya. Boroning pangkatna haram kadang-kadang wajib ge henteu apa. Tah hikmana mantak kumki musannif tafaqqah ngaji anjeun kana ilmu fikih ya sabab urang supaya nyaho mana anu wajib, mana anu haram, mana anu sunnah jeung sajabina nya dina ahkamus syariah ya anu ditetelakeun dina ilmu fikih. Naon sababna atuh urang kudu ngarti kana ilmu fikih? Fa innal fikha afdalu qaidin, bahwa kana sanyanyana ilmu fikih teh eta afdalu. Asan ge afdalu utamana unggul-unggulna nya qaidin. Afdalu qaidin didapatkeun unggul-unggulna anu unggul anu nungtun kana jalan kahadean, anu nungtun ilal birri kana jalan kahadean, wa taqwa jeung kana takwa kitu nya.